Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Michiko Irawati Maulana di kelas 11 MIPA 2. Langkung ti payun abdi bade bacakeun biantara anu temana hirup sehat. Rerencangan anu ku abdi dipika hormat. Dinten ieu abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadi dinten ku cara anu sehat, bersihan salira atanapi ibak, bersihan kuku nyikat waos. Eta contoh anu disebat hirup anu sehat. Contoh anu sanesna miceun runtah kana tempatna, nyiduh lah di mana-mana. Terus batuk kedah nutupan baham. Saupami di dinten urang ngajagi kebersihan awak urang bakal bersih atanapi suci tina kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang kedah mika cinta kana kabersihan supados manah urang oge suci sareng bersih. Rerencangan sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu dipika hatur kirang langkung mugiat tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.